Lumayan malam minggu enak ngopi-ngopi oge di dinya. Sare heula mending. Untung sare, can sare mah belek pekan duit teh terus. Di mana cenah gua ngopi nyebi jeung meuredak. Duh, kesel. Sare ah. Lah kalau kepeureman di rumah nasi mama. Ari si A jeung si Ade terus makan janya sok sieun kepeureman. Ade, nanaonan eta? Di mana Ade? Tah indah si Ade di dieu. Sok palalaur ditinggalkeun teh ada duaan di kamarnya. Kudu batur teh angkat heula. Jol ngagoler, sugan teh kamu nya langsung ditangkep ku teh. Ade tuh nanaonan tuh si Teteh ngamuk kali. Teh abi tadi ngiring di dia ari nanaonan tuh janji. Lain di kamar Ade atuh sare teh. Janji tangkap-tangkap wae. Kamu sok tara boga rarasaan ieu kumaha mana urang mana adik urang ieu kunaon? Sakitu ge sabaraha taun rumah tangga teh anggar teu boga rarasaan pisan. Teu boga rasaan ai teu apal batur balik ngopi jeung capek si Ade we salahkeun tuh. Jol ngagoler di ditu nya mah langsung itu na make jaket kamu bieu ge. Lain nyalahkeun kamu geus puguh di dinya mah teu boga rarasaan pisan. Deui Ade engke malah mun teh eueuh teh tong sok ngagoler di kamar teh pan aya kamar hayu wae di dinya wae kumaha lamun kajadian naon kan teu apal teh mah. Atuh teteh mah ada tadi di titanuan tadi ku teteh teh ada lain di haja atuh kasarean. Iya betul. Jadi salah paham kieu teh itu. Naon eta? Teteh bisa apal? Naon iku dilaanan? Apaan tadi? Sugan si Teteh itu tuh. Anggar buka lanjut teh teu boga rarasaan pisan ya kunaon ya. Pantesan dia asa teu bararetah. Diomongkeun wae. Teh si Audeg teh nya rek nitah batur teh. Tah geuning aya. Ieu. Di mana? Kumaha? Di mana? Tos di WC teh, abi mules kira aduh mesti nu aku. Pantesan atuh. Lain ieu panggeunakeun gelas box. Anu pesen gelas box. Nya cebok atuh tadi daun budak leutik ngaranna coai eta lamun teh cebok mah bau atuh cebok mah eta teh sok ngacoai. Nya saha nu ngomong nu nanyakeun eta batur teh pangbawakeun gelas box ieu jeung silen. Nah hanya di titah teh. Nah nu ngadileun teh tem poe ku teh ka WC da ku abi di banyu atuh bener nu ngaramang gerde meureun. Abi mah teu nanyakeun paduli eta rek di banyu rek bisa oge aku mah nya teu di banyu. Ieu pangbawakeun gelas box, lem silen jeung lem kayu. Bau. Bau naon teh di aslinan geus di umah ku abi teh geus dibersihan make sabun malah. Sok ngaranna coai teh ditempok mah nya. Nya kunaon sih dedengnya teh batur teh anu pesen hanya. Geus abi mah gawe deui. Soalnya teh cebok abi teh da budak leutik pasti cebok atuh. Ada nama makan udah yuk. Tara renak gitu. Alah udah. Ya. Abi ieu teh menisel angen. Si Teteh karge henteu panggil sapoe abi libur nyebut kangen sagala. Lain emang teh abi mah ngangeninnya. Horeang gagal gitu. Teh. Ya lain abi seul angen pangbelikeun obat. Aduh. Teteh nyebut kangen berat sagala teh. Lain teteh meni Kunaon ieu dedengna teh komo lamun abi libur saminggu karek sapoe ge geus kangen berat sagala. Iya. Teteh baru pawe. Iya. Abi teh seul angen pangbelikeun obat promah. Aduh, jeung nyebutkeun alat ilmu teteh. Teh naon dedengna teh horeang. Emang abi keren ngangenin kieu tapi hampura teh ulah bogoh ka abi merek setia ka pamajikan abi. Bari nage. Dedengna takut kapedean. Bari nage. Teh. Era abi ku si Obi anjir lamun si teteh bogoh ka abi nyebutin alap ilmu sagala hampura teh ku abi merek ditolak. Yeuh. Abi teh seul angen. Tah seul angen. Seul angen. Pangbelikeun obat promah. Obat promah. Heeh, sok kapedean ih. Naon angernya? Aing era Gusti nu agung sugan teh nyebut kangen berat alap ilmu si teteh. Nyara rengsol ieu teh nya kunaon udah tadi omekeun. Teh ari teh sebenarnya jang naon sih teh? Ieu teh yang hiasan dinding. Nu bale ge teh abi teh nanya tong heureuy. Teh nu kieu mah lain jang odading, nu odading mah abi ge apa tikeun leutik oge mah nya tinu tarigo odading mah tong bener we teh. Nah si dedengnya teh ka mana wae? Ieu teh yang hiasan dinding meh temok estetik. Jang keripik teh. Ti abi keur leutik neping ka gede keripik mah di mana-mana ge tinu sampe. Teh cing serius lah. Heug Ya tadi abi serius loh tadi. Ieu teh yang temok meh estetik WPC namana teh WPC. Tinu tarasi cenah. Jang tarasi teh.
Teh tarasi mah tinu udang abi oge da teh bodo-bodo teuing teh. Nu bener teh anu ieu teh jang naon, ieu teh jang bahan naon gitu. Abi teh apal ieu jang bahan naon teh. Tadi jang bahan pokoknya teh visi. Teh tembok estetik, tembok belah katutupan gitu. Kakak teu ngarti wae searching sorangan. Tarasi jang kiripik tuh nu agung ngeun teh pisan ngabejaan. Cukup urang ngabejaan teh apa. Lieur dunungan teh. Sampai balik kurang ngopi heula lah. Tebar ah. Udah. Nah, can balik. Hah? Aya culik. Culik di mana teh? Lain abi mah asa inget ke leutik aya culik teh. Lain ayeuna usum deui culik gitu. Ampun, hanya susah denge wae. Lain nah can balik geus jam 5. Alah, ayeuna mah culikna nyokot mama. Hei, Lain baheula mah ada keleutik mah sia teh. Culik teh nyokotan budak leutik. Duh kunaon? Ayeuna mah anehnya. Lain ayeuna mah aneh mama nu diculik teh. lain. Oh jadi emak mana rek diformalin. Hei, Alah Gusti nu agung teh abi karunya boga kolot di imah sorangan rek ditelepon we anjir karunya bisa diculik ngandeng emak geus kolot teh. Alah hariwang teh Gusti nu agung. mah teh dedengena teh. Ah, lain nah can balik ke jam 5 geus akut menikah kah manya ngomong sabi balik ke lagi Oh. heula. Si teteh menang informasi di mana ya culik nyolekan emak ngandeng kolot di lemur sorangan Gusti nu agung telepon ah. Ah, ieu teh nya asa hayang baso tahu, mendingan nyeun baso tahu sing loba. Tinggal meuli pariana, nita si udah gue meuli pariana bener nya. Nah, Kunaon dunungan teh omong-omong sorangan teteh pala lawur. udah punten pangbelikan paria. Naon teteh? Dong nyarekan waria segala teteh. Atuh bet nyarekan waria. Teteh mah sok geuleuh sok curak carek gitu. Nyarekan burut mah ayeuna nyarekan waria. Naon deui isu rek naon deui teh nu dicarekan ka abi teh. Lain, pangbelikan paria abi rek ngandamel baso tahu. Ya Allah. Waria anu nongkrong di pasar baru cenah Gusti nu agung. Teh, Makanya abi sok dedengena geuleuh teteh sok nyarekan gitu teh. Naon salah naon abi? Ah, salah ceuli eta masalah ceuli. Ampun, paralunnya ieu mah. Jeung nyarekan nu di alun-alun teh. Emosi. Teteh mah biasana sok aya masalah jeung si Obi, ayeuna dibawa ka abi jadi Kayaknya aku kakak emosi, katanya aku naon ya rek nita teh kalah emosi, unggal-unggal kita jadi ulah. apa sorangan kan abi mun balik mun penting paling cicing di rumah paling katanya Obi anjir apal di mana teh eta gosip abi waria anu nongkrong di pasar baru nongkrong di alun-alun gabah teuing Ah, terjadi we bae meuli sorangan ah. Lieur. saya mah da kitu lamun aya masalah ayeuna ka abi ngaremet geuleuh ayeuna